simkuring gadi Masya Allah datang ke sepuhan gadi itu sekali mualah datang ke 2 kali entah datang ke 3 kali kasurupan di ditu kasurupan dia kasepuhan teh kula ge rada kaget ngetikeun taneuh hadena lain aing nu diketum mun aing ge lawan ku aing ngan pasti aing eleh kakarak rada mikir can diterima ka 4 kali aya karuhun di dieu sumping. Nah iyalah salah satu realisasi tina 5 kali ngundang ka ditu mun henteu hadir moal ka dieu simkuring. Alhamdulillah dina saja sakieu nu hadir urang sok aya nyaho ulah sok aya nyaho pokona ente mah ngaraji bae pokona mah geus beres ngaji menang 5 simkuring gadi Masya Allah datang ke sepuhan gadi itu sekali mualah datang ke 2 kali entah datang ke 3 kali kasurupan di ditu kasurupan dia kasepuhan teh kula ge rada kaget ngetikeun taneuh hadena lain aing nu diketum mun aing ge lawan ku aing ngan pasti aing eleh kakarak rada mikir can diterima ka 4 kali aya karuhun di dieu sumping. Nah iyalah salah satu realisasi tina 5 kali ngundang ka ditu mun henteu hadir moal ka dieu simkuring. Alhamdulillah dina saja sakieu nu hadir urang sok aya nyaho ulah sok aya nyaho pokona ente mah ngaraji bae pokona mah geus beres ngaji menang 5 10 tahun kawin geus anakan dihitung 12 ya anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sing lareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat,
wabil khusus kersana Abah Haji Din Abah Haji Odam oge Abah Haji anu dipengkereun simkuring Abah sahagara Abah Haji Sawitra ta Sawitri anu ngajantenkeun wasilah sumpingna simkuring ka dieu kumna para kiai para ustad para kasepuhan ahli-ahli pasir angin anu kacida pisan nun kusim kuring dimulyakeun aparatur pemerintahanana sipilna militerna anu alhamdulillah dina saah ayeuna eksis polisi ABRI selalu hadir dina riungan-riungan boh ngariung maulidan termasuk di judi alhamdulillah hadir baik mantak di akhirat dage polisi saparok ka sorga saparok ka neraka alhamdulillahirabbil terakhir ka panitia penyelenggara PHBI alhamdulillah kuasilah kerjasama para panitia Masya Allah ieu nu hadir lain jelema kabeh meureunnya manya di gunung loba amat jelema ieu asana campur kajen kumaha ge simkuring nyangka di gunung mah paling ge 100-200 ieu mah jelema ngarebu asana ahli kubur ge hadir bae lamun kadeuleu di dieu aya tah ngareneng supaya geus jadi mayit sebenarnya mah kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu urang sadayana khususna simkuring Masya Allah bisa nyaba ka kampung Pasir Angin baheula mah bejana be aya lembur Pasir Angin aya Masjid Karuhun dikersakeun keur pemuda teu boga tah kabogo urang dieu dikersakeun jadi teu datang ka dieu meureun ondanganana lain ondangan cinta makhluk ternyata meureun ieu hadir ka dieu diondang ku Karuhun ahli Gunung Karang cinta maletik teh mah urusanana lah sapira cinta kawin anakan bereyak beres gesan tapi cinta ka para arwah ahli-ahli Allah ialah anu bakal manjang kekuatan keyakinan urang lamun urang nyaritakeun gunung Masya Allah Kangjeng Nabi Adam di sorga diturunkeun ku Gusti Allah ka India di gunung nu tertinggi di dunia terkenal dengan nama Gunung Himalaya turun Kangjeng Nabi Adam di gunung Masya Allah Siti Hawa diturunkan di Jeddah
Allah ngainstruksikeun supaya Kangjeng Nabi Adam kapanggih jeung Siti Hawa manusia kakarak 2 harita teu nyaho jalan Kangjeng Nabi Adam. Di mana eta istriku tercinta? Teu nyaho jalan. Kakaler ka kidul ka wetan ka kulon atuh di mana aja kakarak 2an dek nanyakeun ka saha. Bingung Kangjeng Nabi Adam, tapi Masya Allah kersaning Gusti Allah butus malaikat Jibril alaihissalam. Jibril tuduhkeun Adam tuh jidah atuh malaikat Jibril mah gampang set turun Adam yuk berangkat hiber atuh ka ditu babari. Oh jai horeng Masya Allah berangkat tidinya ke Muzdalifah. Di Muzdalifah geus kaambeul langsung ke Gunung Arafah. Wah Siti Hawa geus aya di dieu langsung Kangjeng Nabi Adam Hawa. Oh Adam Masya Allah mangkaning harita mapan can aya baju can aya samping teu kacaritakeun wallahu alam. Eueuh baju eueuh cara kieu eueuh. Eueuh. Atuh ai wani mah nyebut sataranyang olos. Tidinya pertemuan langsung ke Mekah. Imah tangga Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa di Mekah. Pangheulana negara anu dijieun imah tangga adalah Mekah. Masya Allah. Lain RRC, lain Moskow, lain Irak, lain Iran, Mekah. Kahiji. Ketika Kangjeng Nabi Nuh dakwah 1000 tahun, umatna anu iman ngan 50, 1000 tahun dakwah. Nu iman ngan 50 buang ka warahna pohara. Eueuh nu iman ka Allah, eueuh nu iman ka Kangjeng Nabi Nuh. Anyar keneh ti Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Sis, ti Kangjeng Nabi Sis ka Kangjeng Nabi Idris, kemudian Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Manusia geus nyembah ka patung. Geus nyembah ka batu. Dituduhkeun ku Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam 1000 tahun. Cuma menang 50 manusia. Abah Haji Idam adi mah kuari ieu encan 1000 tahun jelema nu narurut geus ratusan. Malah dikawin deui cenah berjalan. Kula tadi panggalana ngobrol di dia ngobrol kawin. Nyandung. Maksudnya lamun endek babari teh gampang. Lain jang kula, jang ieu jang eta. Ngan urang dieuna embungeun. Kangjeng Nabi Nuh diinstruksikeun ku Gusti Allah, "Nuh, nyieun kapal." Nyieunlah Kangjeng Nabi Nuh kapal. Masyarakat kaget, Nuh nanaonan tolol teh jelema nyieun kapal mah nya di lembur. Kapal mah kuduna ge di laut. Ieu mah di tengah-tengah nagara nyieun kapal, cai ti mana? Diseungseurikeun. Gancang carita da mah kajeun, seungseurikeun ge ieu mah perintah Allah. Kangjeng Nabi Nuh dakwah ngajak lamun hayang salamat milu ka kapal simkuring, lamun embung salamat dikerem bakal. Alah cai ti mana cakaom Nuh mata ya ta. Tapi kersaning Gusti atuh emang dek dikerem keluarlah cai ngagorolot-gorolot keluar terus. Makanya keluar daga lain ti sumur, lain ti walungan, lain ti wahangan, lain ti luhur, tapi eta cai keluar ti paranti masa. Naon paranti masa? Ti hau. Model keluar cai ti hau.
terus golodor gede kakerem naraek lah ka kapal cuman 40 pasang Kangjeng Nabi Nuh putrana 4 hiji Kanan 2 Yafis nu 3 mah iman Kanan mah henteu Yafis Ham Sam iman Kanan mah putra Nabi sorangan kafir rahasia Allah subhanahu wa ta'ala angkleng-angklengan kapal Kangjeng Nabi Nuh morek nyaritakeun dongeng Kangjeng Nabi Nuh dek nyaritakeun ge singgahna kapal Kangjeng Nabi Nuh dina Al-Qur'an dicaritakeun judi di gunung judi kuari dengan terkenal gunung Ararat Turki geus kayahoan kuari geus kapanggih panjang kapal Kangjeng Nabi Nuh lebar kabunyu kapal Kangjeng Nabi Nuh lantaran aya di gunung judi Masya Allah geus ngabatu jadi batu di gunung mentak gunung boga sejarah panjang orang menyaritakeun tentang gunung begitu Kangjeng Nabi Musa dek mukalama jeung Gusti Allah panggil ka gunung Tursina Sinai wattini wazaituni watturi sinina wa hadzal baladil begitu sim kuring ka Mesir harita mana ya gunung Sinai nu aya di Quran ternyata orang lain cara gunung di dieu sim kuring mah ngabayangkeun teh mungkin kos gunung Santri kos gunung Karang Masya Allah di Mesir terus ka Yordan terus ka Israel, Palestina gunung eta teh panjang. Kulinanya bahasa Arab saeutik Sinai. Kulo Sinai cek kutu cek gaidna. Kabeh ieu Sinai, ieu kabeh gunung Tursina. Aing kumaha ngomongna deui atunya. Ieu gunung urut Kangjeng Nabi Musa nu mana? Begitu ditanyakeun aya. Horeng gunung Sinai teh panjang ti Mesir datang ke Yordania. Ngan ayah hiji gunung urut mukalamah Kangjeng Nabi Musa alaihis ketika dipanggil ya Musa ikhla na'laik tidinyalah gunung anu bersejarah gunung Sinai ketika Kangjeng Nabi urang umur 35 tahun naik mendekati umur 40 tahun satahun deui ka diangkat jadi rasul dikersakeun ku Gusti Allah loba teu hayang kapanggih jeung jelema hayangna nyepi Kangjeng Nabi hayangna nyepi di kamar teu puas Kangjeng Nabi nyepi sehingga neangan di mana inu leuwih sepi akhirna Kangjeng naik ka Jabal Nur ayalah Guha Hiro tahun 90 tahadus binikmah sim kuring naik ke gunung tersebut hayang ningali ketika iqra bismi rabbikal ladzi khalaq diturunkan ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril didinyalah Kangjeng bersemedi sorangan di gunung urang kuari wani ge lobaan ye di gunung ye urang gunung Karang kabehan taruru ulah aya hiji-hiji acan aju haji pendit titah di dieu asana moal kebal ge inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah dicaplok hileud geus jasada modar emang teu sangar kitu gunung Karang Masya Allah lain lah laga nah ieu gunung sehingga Kangjeng Nabi bersemedi khalwah ibadah mantap ka Gusti Allah nu ngahalangan tafakur salat Kangjeng meja encan diinstruksikeun pas umur 40 tahun di gunung etalah turun iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Gegeter Kangjeng begitu turun iqra ya Muhammad iqra
ma ana biqoriin cek Kangjeng kuring mah teu bisa maca Iqra ya Muhammad ma ana biqoriin kuring teu bisa maca Iqra 3 kali Iqra ma ana biqoriin ditangkep ku malaikat Jibril langsung dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sakumaha tadi Kangjeng malaikat Jibril naik di ka langit Kangjeng Nabi turun ke handap dengan ngegeter diberi wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di gunung turun Masya Allah lamun nyaritakeun tentang pergunungan begitu simkuring nyaba ka Kiai Zainuddin di Lombok almarhum Ki Zainuddin langsung Pak tempel jeung simkuring nyaritakeun kieu di Lombok gunungnya tinggi-tinggi di Jawa banyak gunung tapi gunungnya tidak terlalu tinggi. Untuk di Indonesia gunung tertinggi adalah inilah gunungnya. Gunung tertinggi melambangkan bahwa manusianya tinggi-tinggi. Jakula Japarene jelema nama. Japarene. Horenganan luhur ge lain luhur jelemana. Neangan nu luhur jelemana, neangan nu kasep jelemana, neangan nu gagah tanagana ambalaya, tapi horeng hatena mah teu wauheun ka Allah. Tabah jelema leutik nu kos kitu mah paeh jadi seuneun neraka. Dik daraonan neangan nu gagah, dik daraonan neangan anu kasep, dik daraonan neangan anu jekrem, aya teu wauh ka Allah mah. Mantap nu kudu diteangan teh awewe teh nu geulis, nu sugih, nu pinter, nu wau ka Allah. Perasaan tiis kana hate. Geulis aya di nyana, pinter aya di nyana, Masya Allah. Turunan aya di nyana. Tarariis wau ka Allah mah. Nawaran kan ka salaki. Ya pan wau ka Allah. Kakak mumpung ora kene jaimah geus teger mobil geus boga perusahaan geus aya Kak atuh laksanakeun ayat Quran fankihu ma tobalakum pan aya wau ka Allah mah tarariis kana hate Masya Allah neng sugan teh neng teu kitu gegeraan saknya atuh mumpung ngara kene ngan lamun kakak kawin kula anterkeun ka bapak tah mah tolol teu wau ka Allah tah ngaranna nu wau moal nu wau moal atuh nawaran teh ikhlas sod ikhlas ya kari ieu carita gunung tahun 1526 mulai Islam nyerang ka Banten. Cuman 1 tahun kekuatan Islam utusan Demak dari 1526 hanya sampai 1527. Tidinya dikuasai deku Hindu. Tarurunlah Portugis, tarurunlah Denmark, tarurunlah Inggris, turunlah Belanda, turunlah RRC, turunlah Saudi Arabia, ngumpul kabeh di Banten. Nuntung nu kumpul kabeh di Banten. Kumpulna di Banten teh warau ka Allah kabeh ge. Nu nyembahna ka batu, nu nyembah ka kayu, nu nyembah ka tatangkalan, nu nyembah ka panon poe. Acak-acakan Banten deh. Masya Allah karim. Tahun 1670 Demak ngutus Sunan Cirebon, Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah beserta putrana Syekh Maulana Hasanuddin. Berangkat Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin ti Cirebon ka Banten duaan. Can aya mobil, can aya kendaraan nu sejen. Di Cirebon berangkat
ka Banten cuman 1 jam. Naik naon cenah Kiai? Wallahu a'lam. Beja nama pereum doang aya babacaan la ilaha illallah mal dibacakeun ya ku si direkam. Engke aing mah teu bisa hibar sia bisa deui. Rugi aing ah. Moal wakalanan ke ka Abah Haji beta bebejana teh. Moal waka eta mah kudu ojol jeung sapi. Sajam di Cirebon, masyaallah. Kula mah naik mobil, kula naik mobil. Aya aturan naik Avanza rada lambat. Naik Innova rada cepet. Kuari mah kabeneran naik Lexus cepet. Tapi naik Lexus ge asal dibarengan bae ku ieu angel. Pembawaanna ieu. Masyaallah, aneh kula ge. Mata kadang-kadang aya dibawa kumaha teu dibawa kumaha. Nu ukuran ditempuhna kudu 5 jam, ieu mah 12 jam. Bawaan kos. Berabe. Iya be ya orang ieu. Kuari orang kan memperingati Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mapan manusia terganteng, terkasep, terpinter. Ingat ke Kangjeng Nabi, kasep Kangjeng Nabi. Ingat ke Kangjeng Nabi, ganteng Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, pinter Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, segala-galana di Kangjeng Nabi. Jadi orang memperingati jelema nu ganteng jeung kasep. Kangjeng barang leuleuh ka dieu, iya kari. Atuh teu akur teh akan. Perasaan ngadenge Kangjeng Nabi na masyaallah. Leuleuh ka dieu hayang utah. Lamun leuleuh beungeutna, tapi lamun leuleuh hatena leuwih kejam. Ya kali. Nah, ieu Syekh Maulana Hasanuddin teh ka dieu duaan ka Banten disebut Banten Girang. Begitu ningali peradaban manusia, kekokohan, kebiadaban anu luar biasa. Kerajaan dikuasai ku 3 raja. Hiji Raja Siwa, 2 Raja Darga, 3 Raja Brahma, aya 4 terkecil Raja Ganesha. Masya Allah, buatan lain bantrak-bantrakeun. Munajat Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin kudu kumaha ieu. Demak dek ngutus bala tentara ulah waka moal menang. Cek Syekh Syarif Hidayatullah moal menang kajian kukuan ke kula munajat heula. Munajat Syekh Syarif Hidayatullah dalam munajatna titah ngadatangan Gunung Pulasari. Duaan datang ka dinya, naik. Begitu naik ternyata aya kerajaan di Gunung Pulasari, aya kerajaan. Lain lalagaan nu menguasai Banten teh Raja Siwa, Raja Darga, Raja Brahma, Raja Ganesha. Anu kekuatan-kekuatan gaibna tanding saat eta. Dek merangan Raja Brawijaya, dek merangan Raja Pajajaran, dek merajang semua narajung kabeh ge tanding di dieu teh lain lalagan gagahna pohara. Munajat Syekh Syarif Hidayatullah, begitu munajat deui titah naik ke Gunung Karang. Naik duaan ternyata antara Gunung Karang jeung Gunung Pulasari di dinya aya nu keur tapa. Tapa teh lain cara tapa budak kuari. Tapa make baju kerajaan, di dieu make mahkota. Ternyata kulila-lilana tapa eta mahkota teh geus dijieun sayang manuk. Manuk teh geus arendogan di dieu. Apa ieu ge pernah tapa harita keur hayang wahweh teh. Ieu teh sesa. Rada cager deui teh sesa ieu teh. Termasuk ieu. Rada cager deui teh, rada cager. Nah ieu aya pohon beringin.
jadi nyana akhirnya berlindung di pohon beringin di Golkar. Alhamdulillah ya, calon neraka kene wah ya. Masya Allah didinya lah Syekh Syarif Hidayatullah menyapa ka jelema nu keur tapa. Begitu disapa ditanya benta, begitu benta adu kekuatan mata, begitu adu kekuatan mata hudang make adu kekuatan batin. Ternyata teu sakedeung sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 poe, 5 poe, 6 poe, 7 poe kakarak tumbang eta nu tapa. Ternyata nu tapa ngaranna Brata Guru Sampang. Brata Guru Sampang eleh ku Syekh Syarif Hidayatullah, tidinya langsung asup Islam. Begitu baca 2 kalimat syahadat, beres baca 2 kalimat syahadat, cik Brata Guru simkuring alhamdulillah menang hidayah, ngan simkuring moal ilu campur tentang Gunung Karang, Gunung Pulosari jeung Banten. Simkuring mah erek indit ti dieu ngahiyang tah didinya Syekh Syarif Hidayatullah mitah cicing ka putrana nu ngaran Syekh Maulana Hasanuddin. Hasanuddin maneh tapa tah di dieu di batu ieu. Batu ieu ngaranna Watu Gigilang. Hartina Watu Gigilang teh batu anu harerang. Warna batuna semu rada kemerah-merahan, segi opat batuna dengan disebut cek urang Banten mah pancawarna. Mun hayang nyaho ieu batuna teh lain dibikeun. Ieu asal ka Banten dipake ieu batu ieu mah asal teu ka Banten teu ulah sambarangan. Batuna nu dipake tapa adalah 2 meter persegi. Syekh Maulana Hasanuddin tapa didinya sapoe 2 poe 3 poe teu kacaritakeun sababaraha poena ngan sakieu doang amatna Syekh Syarif Hidayatullah anjeun tapa di dieu hiji datang ka ulah aya nu di aku. Satungtung maneh aya keneh nu di aku, maneh moal bisa ngalehkeun raja-raja Banten. Lamun geus teu di aku kakarak batur bakal nurut. Aya cai ulah di aku, aya angin ulah di aku, aya batu ulah di aku, aya cacaang ulah di aku. Andai kata aya reungit nempel ulah dikukubahakeun lantaran eta reungit ulah di aku. Aya nu boga cai, aya nu boga angin, aya nu boga reungit, aya nu boga orai, aya nu boga hewan-hewan kabeh lu aya di dunia ieu terutama nu ngageugeuh di Gunung Karang aya nu boga. Ketika maneh geus teu ngaku kana sagala rupa nu aya di alam dunia ieu kabeh bisa dipergunakeun jang perang. Maneh tapa teh sakitu beta sok cirina di mana-mana ieu batu geus bisa ngangkat berarti maneh geus lulus. Lain-lain mantra-mantrageun tah tapa. Dek perang teh tapa heula. Kuari mah dek demo, dahar mah lulu. Dek perang teh tapa. Syekh Maulana Hasanuddin teh masyaallah karim. Tapana di dieu. Rumatak simkuring ka di masyaallah. Datang ke sepuhan ka ditu sakali moal datang ka 2 kali henteu datang ka 3 kali kasurupan di ditu. Kasurupan ieu kasepuhan teh kula ge rada kaget ngetikeun taneuh hadena lain aing nu diketuj. Mun aing lawan ku aing ngan pasti aing eleh. Kakarak kada mikir can diterima ka 4 kali aya karuhun di dieu sumping. Nah iyalah salah satu realisasi tina 5 kali ngundang ka ditu mun henteu hadir moal ka dieu simkuring. Alhamdulillah dina sacenah
sakieu nu hadir urus kae nyaho ulah sok kae nyaho pokona ente mah ngaraji bae pokona mah geus beres ngaji menang 5 10 tahun kawin geus beres anakan bae dihitung 12 bae anak nah itulah Syekh Syarif Hidayatullah. Begitu Syekh Syarif Hidayatullah terus tapa didinya teh Masya Allah nu datang teh berata guru sampang deui nu geus asup Islam saenggeusna dipapatkeun kakarak batu bisa ngangkat tiba-tiba Syekh Syarif Hidayatullah datang maneh lulus cung geura ka Banten girang bawa batu ieu teh ulah dikamamanakeun kekuatan Banten teh aya dina batu lain batu boga kekuatan tingali Kangjeng Nabi Musa boga tongkat tingali Kangjeng Nabi Sulaiman boga cincin jeung nabi-nabi nu lainna ieu ge batu jang kekuatan Banten sing hade ieu ngaranna watu gigilang teundeun di Banten selama batu ieu aya Banten jaya ketika batu ieu teu aya Banten bakal runtuh saha bae nu endek siap jadi sultan Banten ketika batu eta encan aya deui di Banten moal dianggap ku jelema saha bae ge titip Syekh Syarif Hidayatullah seperti eta Masya Allah dibawa batu 4 meter persegi cuman dijingjing doang ku Syekh Maulana Hasanuddin dijingjing ieu mah mawa cai bae geus nyewa geus eueuh nanaonan ieu mah nu mantak hampir diusir ku pamajikanna ge cak nyana geus teu berguna ieu hirup la faidata wa faidah itu faedah hirup Masya Allah dijingjing dibawa ke Banten maka ayalah paseban Banten anu tihangna opat ditendeunlah batu didinya etalah Syekh Maulana Hasanuddin selalu diuk didinya selama batu eta aya perang jeung sahabat bakal menang mulai Syekh Maulana Hasanuddin berangkat perang dikirim bala tentara ti Demak saeutik ngalawan Hindu nu aya di dieu anu dibantu ku Portugis jeung Inggris anu kekuatan militerna luar biasa Syekh Maulana Hasanuddin Sugan Gimbir teu aya begitu perang 10 lipat kekuatan kafir Syekh Maulana Hasanuddin dengan tenang lantaran boga wangsit nu hese ge hiji trah kadua wangsit lah udah sokanya usah kena nanyakeun wangsit segala naon elah ku batur mah geus nyawa isian jang kumaha sih dibawa ongko aduh Masya Allah dah begitu ngayakeun perang anu bala tentara militer saeutik ti Demak hampir eleh menghadap ka Gunung Karang cek Syekh Maulana Hasanuddin ya Allah eueuh di aku kusim kuring cai nu Gusti angin nu Gusti batu nu Gusti saat ieu abdi teh ndek negakeun kalimah Allah dek negakeun li'ilai kalimatillah la ilaha illallah hayang ngislamkeun Banten dengan tugas di Demak jeung ti pun Bapak maka abdi nyuhunkeun pertolongan ti Gusti aya suara hayang make naon angin maka angin dikirim ti pasir angin serius sehingga ada ieu sejarah serius andai kata geus manggih sejarah eta alhamdulillah andai kata insan catat lain lalagaan andai kata aya di sejarah alhamdulillah andai kata eueuh seperti eta bisa dipertanggungjawabkeun walaupun kula kakarak menang habar 2 poe ti urang dieu sarua bae kula sok kadatangan kitu tah kemari Kiai PI maot begitu turun di mobil aya budak leutik mapak budak leutik da kasep lain cara kolot kieu kasep
berangkat ke masjid aya digigireun kula jadi imam Allahu Akbar jelema ribuan terus nuturkeun makam ka makam nguburkeun nyana di dieu tah di dieu ngobrol jeung kula ngobrol naon cenah cak di Nurjaya tah rahasia tuh nyana ge aya nyaho nanti ngobrol naon cenah ge sok aya nyaho bae ngobrol cinta ye ngobrol nggih geus beres kula talkin eueuh kula nanya Ki Nurjaya saya teh budak leutik ci sugan teh bawaan kiai cenah nanya deui ka adik kula ci sugan teh saha teu nyaho nanya deui ka hiji kiai jak kula neuleuh cenah kiai neuleuh dia bangsa nu ka kos karaya wow ieu mah ka hijab di kieu mah tuh henteu nu kieu mah bangsa nu karaya mah moal mun orai neuleuh bangsa lele ngomongnya na ngobrol jeung kula eueuh ieu ge aya anu datang masyaallah ieu horeng pasir angin teh pernah dicokot diundang ku Syekh Maulana Hasanuddin ketika perang ngelehkeun Hindu anginna ti dieu ieu pasir angin teh lain lawaran mantak ayalah jampe paranting ngadatangkeun angin henteu kudu lobaan ka Jakarta demo teu kudu eta mah endek masalah tinggal diondang bae angin pasir angin coba tuh Ahok kubruskeun habak beres hayus ya asal geus datang angin pasir angin masyaallah lain lalawar di aya liangna ngan liangna teu kadeuleu nu kadeuleu liang anak we di dieu mah liang eta teu kadeuleu liang angin eta mah tapi insyaallah urang-urang dieu paham aya nu paham nah dua kekuatan hiji cai ialah Cibanten ngaranna Cibanten teh huluna di Gunung Karang turun di Gunung Karang pecah dua nu hiji ke arah barat sekitar 35 km ke laut jadilah dermaga internasional nu hiji ka Karang Atu nah iyalah jadilah dermaga nasional dua kekuatan maka di Banten ulah coba-coba Gunung Karang pusatna adalah Gunung Karang sejuta kali garaga orang Banten ternyaba ke Gunung Karang mual aya kekuatan Gunung Karang titisan ti baheul dongeng almarhum abah kula waktu masantren di Sekong hayangnya bakal gur gas umur 7 berangkatlah tiluan nu hiji ngaranna Wes Kurni urang Tangerang kabeh nu hiji di Samsudin berangkat di ditu nu dua sombong sebab puasa bae nu duaan mah sia Madam Yati neuk naik ke Gunung Karang teu puasa mopo sia kajen ku kumaha ge ye aing ye hijib nasor geus dikelek hijib naon deui si dieu hijib saepi mah komo anginna ge geus ambalaya ya tuturkeun aing ke asal naik ke Gunung Karang sia tuturkeun deuleukeun aing mah naik angin jakna begitu datang wallahu alam ka mana maropo kabeh teu kuat dua mah alah cenah dameti aing mah teu kuat cenah ieu aing mah moal bisa terus ka ditu geus teu kuat kuasi nyaritakeun teu kuat hese nyaritakeun teu kuat teh hese okos aya lalaki hayang kanu geulis teu kuat aya beungeut perang hayang kanu geulis aduh teu kuat teu nyambung tapi ulah leutik hate lalaki mah pembeli itu geulis kajen teh geulis beungar iya ini roa itu pasang je mujizat Gusti Allah masyaallah qala Yusuf li abihi ya batin ngaji memang ngaji amil eta heula nah lah urang dia mah geus leuwih nyaho bae pokona urang kulon mah bangsa perpeletan mah atuh perpeletan mah ilaku mah teu ieu tapi almarhum abah kula masyaallah ketika tawadu
di harapan Gusti ya Allah ya Rabbi abdi mah ngarasa puasa tilok dahar beki wiridan tilok tapi abdi hayang ka patilasan Syekh Maulana Mansur di luhur abdi teh hayang datang ka tiba-tiba kunaon aya rumawa wallahu alam sabaraha menit datang ka luhur teh sorangan ai batur aing eueuh sakieu ieu aing sorangan cai loba sieun ku sebab lo sorangan bae di luhur di jamaah tu mandi dan lain sebagainya turunnya jalan mana ya ceknya sebab tadi berem datang ke luhur tapi tidinya dengan penuh ketawaduan deui tiba-tiba dibawa deui datang deui ka babaturan keur ngagaloler bae kieu Masya Allah rahasia Gunung Karang namun dibawa takabur bahaya sebab lain baheula bae kuari emang eueuh ieu anu keur tapa aya nu keur tapa di Gunung Karang kuari urang Jawa Timur kabeh urang Jawa Tengah jeung Jawa Barat termasuk Banten eueuh nu keur tapa kuari di Gunung Karang urang Jawa Timur nu geus turun 5 poe ka tukang urang Jawa Timur kene tapa di Gunung Santri di Gunung Karang di Banten balik kita mampir ka imah moal dicaritakeun ka ditu nama ngan urang Jawa Timur kuari aya kene urang Jawa Timur ieu teh geus diisian kudu tapati baheula datang ka kuari nah panjang urang mun nyaritakeun Gunung Karang mantak hadiahna ge teu barang sambarangan ulah ge tadi rada ngageter tita hadiah padahal urang dieu bae tapi kukula dihadiahan lalauna teu meunang kadenge ku batur tet lauur oh geus hadiah berata guru teh aya bae. Nah iyalah Banten Masya Allah cai bisa digunakan jang perang di dia mah ulah sambarangan angin bisa digunakan jang perang nganu hese de kunci nganu hese ge eta ngadatangkeun angin kumaha lamun salah ngadatangkeun angin lain bisa pakai ke perang nyanana kena tsunami ieu pernah yang ngundang angin pernah ngajeledag pernah dibawa ke Grogol saya pikirnya nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ieu Banten mengenai tentang Gunung Karang jeung Gunung Pulasari ieu batu anu aya di Banten tersebut dipindahkeun ka Surakarta Jaya dipindahkeun deui ka Banten ketika Banten ngangaranan angin di ngaranan lah angin teh ku ngaranna opat Pangeran Kidul, Pangeran Kaler, Pangeran Kulon, Pangeran Wetan dipakailah ngarat salah satu opat incu daripada Syekh Maulana Hasanuddin eta teh julukan ngaran angin Kidul, angin Wetan, angin Kulon, angin Kaler nah lamun endek coba-coba ngundang angin tersebut apa ti Kaler, apa ti Kidul, apa ti Kulon aya bahasa tertentu aya keneh karuhun urang di dieu insyaallah anu lamun huru-hara gede bakal tarurun di Gunung Karang mudah-mudahan karuhun urang masih keneh ningalikeun urang mudah-mudahan karuhun urang masih deudeuh jeung nyaa neuleuh ambalaya anak incuna beuh ieu geus teu puguh arah mana nu bener mana nu salah geus teu puguh arah carita partai dikemas siga bener padahal jerona ambalaya carita organisasi siga bener dikemasna luar biasa bagus ternyata jerona bok-brok pondok pesantren kadeleuna bagus dikemas berbagai ngaran pondok pesantren ternyata jerona Masya Allah selama hubud dunia moal beres karuhun bakal ngutuk gila Gunung Karang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah saat ieu batu nu pernah dibawa di ka Banten aya salah sahiji incu Banten anu nakal maka batu tersebut teh moal dibejakeun ngaran anu mawa batu tersebut kemudian didagorkeun kana sirahna semplek jadi batu gigilang
eta semplek jurukna saeutik urut ngahajar salah satu incu Syekh Maulana Hasanuddin. Aya dipindah-pindah kuari eueuh di Banten. Urang tinggal nungguan batu eta sebab kejayaan Banten tetap terletak tandana di batu eta. Lamun encan aya saha bae nu endek muncul jadi sultan, jadi raja moal bisa. Sebab nu bakal jadi raja di Banten mah tetep tiba heula ge raja wali, wali raja, raja wali, wali raja. Kudu make koma ulah raja wali. Raja wali batu sia atau mah RCTI itu mah raja wali, wali raja. Selain wali mual bisa Banten. Lamun diceritakan tentang bakal keramean Banten dijajah deui ku RRC sebab asli nage Hindu bakal terjadi. Inggris bakal asup deui ka Banten bakal. Belanda bakal asup deui bakal. Cuman tetep nu bakal numpas Arab kayaknya. Percaturan tentang Banten seperti eta selama batu encan muncul deui tetap Banten moal boga kekuatan. Kitulah sejarah ala kadar. Urang kuari sabodo tama tentang eta. Ieu mah supaya nyaho bae heulana. Masih panjang lalakona. Urang sebagai generasi sing hade sebab Kangjeng Nabi muncul dengan kekuatan anu luar biasa. Apa? Kangjeng Nabi Musa muncul dengan kekuatan anu prima. Tapa. Wali Sanga muncul dengan kekuatan anu prima. Tapa. Syekh Maulana Hasanuddin babat Banten pada tahun sekian sampai tahun sekian. Dilanjut ku Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Yusuf, dilanjut Syekh Mapai dan lain sebagainya. Karapa kabeh. Lamun urang kuari jadi kokolot jeung jadi kiai masih keneh beuki duit proposal pamarentah ulah harap menang Banten. Urang jadi kiai masih keneh ngarorodan duit partai moal harap Banten jaya. Urang kuari jadi kokolot atawa jadi kiai ustad masih keneh kabombro jeung kabita ti duit-duit ti haritanu. Wah ajur Banten kajen ajur sakali deui siapa meneruskan mata ini mah toser doang. Seperti itu dek narima dek ente hak ente kabehan sekedar sejarah kekuatan Banten dicekel ku ahli-ahli tapa. Urang boga Syekh Mansur, urang boga Syekh Asnawi. Syekh Asnawi itu raja Banten cuman masdur mantak ketika renovasi diberi kewenangan Syekh Asnawi Caringin. Setelah eta kadiena teu muncul kembali. Insyaallah engke ge kuari ge geus daratang ka kula nu negara di sultan. Alah ieu ge hayang jadi raja. Atuh raja koang-koang. Masyaallah karim. Alhamdulillah lamun di Banten geus aya nu diangkat jadi sultan. Aya deui nu hiji hayang dinobatkeun dia jadi mangga bae tah mah mangga bae ai pas eueuh masalah tapi kula geus ngangkat sorangan raja setan. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi diutus ke alam dunia teh sakumaha tadi? Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah wa sirajan bi'idnihi wa sirajan munira. Ilain lalakon bantrak-bantrakeun hiji syahidan nyaksian Kangjeng Nabi. Nyaksian teh Kangjeng Nabi mah lain nu sababad, lain anu sazaman, tapi nyaksian teh katukang. Nyaksian ke kaum Kangjeng Nabi Isa, nyaksian ke Kangjeng Nabi Musa, nyaksian sampaikan ke Kangjeng Nabi Adam, masih siap Kangjeng Nabi syahidan jadi saksi padahal teu kazamanan. Di mana Al-Qur'an ngajelaskeun dengan mukjizat Al-Qur'an Kangjeng Nabi bisa syahidan. Nomor kedua wa mubasyiran. Mubasyiran teh Kangjeng Nabi bawa berita sorga. Sorga teh batana ge lain menang nyen ti Cisoka lain.
lain dikirim ti Pandegelang lain batada ge tidak inten permata anu inten mah segede korek api segede korek api miliaran cincin ieu bae ya cincin ieu dibikeun ge urek nah iyalah sorga teh lamun kuari dibocorkeun segede jarum segede jarum bocor sagede jarum ieu sinarna sinar panon poe bulan bintang surem kabeh ieu sorga bidadarina lamun nyiduh bidadari ka laut amis kabeh lamun sigir bidadari ditololkeun saeutik bae ka dieu teu kudu make listrik saangna pohara nu neuk numpakanna sagede kieu terido aing mah terido mun di sorganya nah hiju kos kieu di sorga aja numpakan bidadari protes aing malaikat Ridwan kaluarkeun ieu emang gua terido aing mah panjang potongan ku ieu naekan bidadari da aing mah protes protes tetep bae lamun beungeut kos kieu atuh boro-boro di sorga kuari ge urang sebel kan meureun naik ka sorga teh mah nya diganti beungeutna lain nu ieu beungeut teh naon atuh beungeut kos kitu sorga ganti casing nya ganti aduh casing nu ieu mah masyaallah nah iyalah wa mubasysyiran bunga Kangjeng Nabi teh rahmatan lil alamin urang nyaritakeun panjang kagak ditu ieu mah sebagai rahmat bae ye lamun hayang nyaho rahmat Kangjeng kaistimewaanana dicontohan ku ulama aya hiji ibu ngandung anak begitu ngandung sampailah 8 bulan ketika ngandung nage diatur dahareuna nage dek ngadahar nu ladap ulah besi kaganggu anak kunya rahmat dek ngadahar ulah besi anak ngamuk di jero rahmat deudeuh indung kanu jadi anak pohara dek ngadahar naon bae ge nu diperhitungkeun anak nu di jero masyaallah karim ieu rahmat menang 8 bulan borosot lahir ka dunia diurus ku indungna teu meunang ceuri disusuan susu kurang cai usahanya ngadahar sayur mayur dipencetan supaya kalaluar geus buku bapa nama tuh geus teu kudu dicaritakeun tah mah eta amunisi terus disusuan gede Masya Allah keluar saya ti kade kanu ngasuh ge si ade lalaunan ku deudeuh jeung nya indung gede-gede disakolakeun ngaji kebenaran anakna teh awewe sakolakeun balik neng kade nya balik sakola kudu gegeraan balik mama melang ka neng besi anu ngaganggu besi anu macem-macem mak lamun neng can datang ka imah mama masyaallah teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum kade neng si neng na si anakna badung emak tidak tahu diri gede kelas genep HP geus boga mulai kelas genep geus SMS-an indungna neng ulah osok main HP eta mah aduh pagawean dajal tah kos kitu mah naon dajal mah dada jeung bujal si emak ulah geus dinasehatan anak beuki mangga SMP Badung kita ngaji henteu kita balik henteu sakadaekna bae emakna terus bae nganasehatan sing adeneng anakna kancolah begitu datang ke SMA anak teu bisa diatur ganeng cerewet boga emak nyaho ala modern beunana kuari mah geus aya di planet mana emak ortodok hatena geus pohara jasa ka indungna geus mal kebal deui racun ku aya bener diracun emak diracun ngan diracuna lalaunan ke batu ke bengeng racun